Gumah siapkan ngolah teh, karasa ku sia. Ya bok, sia. Kunaon kadot gituan. Teu ai gawa mah kitu eta ai. Naon kitu. Gini, mata kayak jadi jelema masuk pebalagaan. Lo ngon ditok-tokan. Setruk mata sekala-kala ta. Lebok ku sia. Aduh, babadon loba, itu pelakeun cau loba. Sikadot gering mah aduh, gawe sorangan mah. Aing. Wah, eueuh deui. Ujung merah kopi-kopi acan aing lah. Mana dia tuh pican datang. Mana barudak nu garawe teh di ditah caringcing teh eueuh. Nah, siga si anak sungguh kamar si kadut teh eueuh. Babel teh. Nas, Wah, ai si kadut ka mana nih digawe sorangan maneh? gering, tapi geringnya sih nu setruk. Keheula Nas, kamari teh si kadut teh cager keneh poe Rebo mah euy. Nah, ayeuna leuwih di bawah poe eta setruk segala rupa. Urang longok atuh Nas karunya lah. Itu wang ngalongok, urangnya gering apa cik batur sana tadi, gering setruk. Ayo, buru lah. Karunya. Ayo. Mane dagoan lah dihareup. Warek ngeheula cai jang bar si kadut. Ayo, siap. Mana itu aku mau cai temen lelat teuing aduh. Kesel kieu ya. Gila. Ayo, cai mata, geus aya Nas. Tuh, si kadut keur diuk. Nya bener, cek pengen cek mana setruk bejana. Tuh, Karunya euy. Dok. Kurang tamaan ku aing. Dok. Dok, cing tamaan ku aing. Dok, kudang. Kunaon atuh adut dengekeun ku sia, yeuh ragepkeun. Sia teh ulah rucah keur ngora teh ulah adiguna, ulah gede hulu sia teh. Ulah rasa-rasa maneh kasep keur loba duit, keur loba dunya sia teh. Rasakeun ku sia tah, ayeuna karasa tah hirup. Sok teungeun aing. Sok aya kaduga mah teungeun aing. Di batahan teh sia mah galaga wae atuh. Dengekeun ku sia, tah aing mah tamat tah. Dengekeun, sabab sia mah keur ngorana resepna judi. Ku aing ditamaan tah jeung caina tah, aya tah. Loba tah. Kok ku aing diasupkeun tah. Yo, inum ku sia tah. Micager.